Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Pening Ristianti ti kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta anu judulna Banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu ka tukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna Cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya, kurang leuwih 1536 imah katutuangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Penyebab mudalna Cai Wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakharkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu kakeunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.